Tekaraos para mitra sadaya waktos nyerelek hiji tanda urang betah hirup di dunia. Mugi-mugi kabetah urang sareng ridho Allah, amin ya rabbal alamin. Ayeuna Mang Jaya ngahanca carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang dina bagian ke-111. Tuh tos badai tamat para mitra, namun diacan tamat nya tos katompernakeun tos katompernakeun ya dongeng. Mangga masih keneh aya para mitra dongeng anu judulna Rusia Curug Cikidang. Mangga kasugri kaum dangu sadayana nu sami-sami ngabandungan dongeng. Memang karangan Kileuksa matak pogot matak pogot ngabandungan anak atuh para mitra sadaya mangga nyangakeun bae. Namun insya Allah sadaya pengarang saya para mitra sepengarang-pengarang nu diangkat ku Mang Jaya insya Allah para mitra mudah-mudahan tiasa dianggo kanggo hiburan pangbeberahmana. Mangga nyangakeun para mitra Rusia Curug Cikidang karangan Kileuksa dina bagian ke-111 Wilujeng ngadamukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng judulna Rusia Curug Cikidang ayeuna nincak bagian ke-111. Mangga atuh para wargi wilujeng ngadangukeun bae carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileuksa dina bagian ke-111. Mangga kumaha terasna ieu dongeng wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, Ruhia teu ngomong deui manehna ukur ti peperket nahan amarah. Keheul kudua kutilu barang keur kitu kadenge aya nu ngageret di luhur batu. Sadaya batu nu ngagolosor awak pagesrek atawa pagesrek jeung baturna. Aki Jumin jeung Ruhia meuni reuwaseun tuluy ngised dalaunan. Sieun katinggang ku batu tapi bek aya nu ningang kana punduk Aki Jumin. Karasana asa ditinggang ku batu segede leuit para mitra. Waduh, aduh ampun tulungan Ruya, tulungan Aki. Aki Jumin gegerungan nyerieun lantaran pundukna katinggang batu. Puguh Ruhia teh reuwaseun najan bieutas disentak ku Akina oge. Ari ngadenge kitu mah melang tuluy uyup ayap neangan Akina rek nulungan. Tapi geduk tarangna ti dagor kana bilik guha nu tina batu naronyol. Aduh, tarang, cenah kituna teh bari ngusapan tarang. Tetela bancu nu segede nog hayam tuluy ngayap deui neangan Akina. Geduk harita aya nu ningang kana tonggongna. Atuh meuni asa dengklang rumpuyuk bru Ruhia teu kuat teu nangtung deui tulang tonggong asa potong. Aduh, tulungan ki yo. Tonggong aya nu ningang ki. Aduh, aya naon nya? Ruhia nyuuh kana batu deukeut Aki Jumin tadi namarek nulungan ka Akina, tapi manehna sorangan aya nu ningang. Rasakeun sia. Tak kitu karasana tarung jeung urang manusia. Aing nyeri akibat ditita ku sia. Ayeuna ka nyeri aing kudu karasa ku sia. Kadenge para mitra aya nu ngomong, tarik jeung ngagerem handaruan, atuh sora ting saleor ka unggal madhab kawantu di jero guha, kebeg Aki Jumin ngarenyag bakat ku reuwas, malah Ruhia nu keur humarurung ge jempe. Saha nikah teh kunaon nyiksa ka aing ha? Aki Jumin maksakeun nanya, bari nahan kanyeri dina pundukna. Aing lain nyiksa ka sia. Tapi aing aya nu nyiksa ku manusia. Karasana nyeri, siga kitu sakumaha nu karasa ku sia. Para mitra anu mulia, nu ngajawab semunga hina sora jiga nu di mana-mana kawantu di jero guha atuh sora bulak-balik di dinya keneh ngulibak. Aki Jumin teu ngomong deui manehna mikir sajeroning hatena. Naon sababna aya kajadian kitu teu kahartieun ku manehna.
najan di pikiran ge tetep sedengkeun ruhya ngahuleng jeung olohok ka hareup hayang sidik kana kaayaan di dinya tapi tetep poek meuni meredong kalah pating burinyai panonna teh siga nu katurelengan. Jep jempling hiliwir aya angin leutik nebak ka jero guha. Bareng jeung kitu aya nu ngarayap kana leungeun Aki Jumin jeung ruhya. Teu beunang disingkahan lantaran teu puguh cekleunana nyaho-nyaho leungeun Aki Jumin jeung ruhya geus teu bisa diobahkeun kawas aya nu ngaborogon. Waduh, nakunaon ieu teh ha? Aki Jumin kageteun tuluy nyoba rek nangtung, tapi teu bisa lantaran suku aya nu ngabeung beuratan. Leungeun asa aya nu ngabakutet ku tamang. Ki, kuring mah teu bisa usik ki. Asa awak asa ditinihan ku batu gede. Sarua ruhya Aki ge kitu kumaha atuh ieu nya? Aki jeung Incu silih tanya tapi taya nu bisa ngajawab. Sabab teu kaharti sabab musababna sakujur awak Aki Jumin. Ngadadak leuleus taya tangan pangawasa lir anu dipupul bayu. Terus ngawejang ajian pikeun ngonang siluman, tapi taya hartina kalah tambah leuleus jeung lungse. Taya tanaga Aki Jumin ngalumruk jiga di guha meong, teu bisa gerak kawas nu keuna ku tenung, elmu siluman nu dipuhitna ayeuna ngadak-ngadak sirna. Kocapkeun ading jeung nyinining harita geus alila pisan ngadagoan. Cangkeul jeung mata kesel tapi samemeh aya nu nyarita. Teu kanyahoan aya nu ngaguprak hareupeunana. Barang direret horeng Aki Jumin jeung ruhya nu geus meunang nalikung teu bisa walakaya. Tah eta manusia nu nitah ka kaula. Kop ayeuna masrahkeun kaula teu tanggung jawab kana sagala rupana. Kaula ngandar madita titahan sagala rupa manusia eta nu tanggung jawab pikeun narima akibatna. Kadenge aya sora nu nerangkeun masalah Aki Jumin jeung ruhya. Tapi teu katempo jirimna, sora handaruan mata keung bulak-balik kawantu di jero guha. Puguh ading jeung nyinining mending ngajenghok reuwas lantaran asa teu ngarti kana kaayaan nu sabenerna. Jeung teu nyaho kana kaayaan di dinya naha di mana. Saha anjeun nu ngomong? Jeung di mana anjeun ayeuna? Ading nanya sabab penasaran ka Aki Jumin jeung ruhya macan malire kalah kaluak dieu. Kaula siluman nu tadi tarung jeung anjeun. Kaula taluka anjeun nu hartina moal kumawani ngaganggu. Taina kaula masrah ke dua manusia nu marentah ka kaula pikeun maring putri. Eta manusia duanana ge moal bisa walakaya. Ilmu jeung pangawaruhna geus dikuras ku kaula sabab kabeh ilmu siluman. Prak geura bawa bisi ku kaula di mida samanten atawa bisi dialungkeun ka laut kidul. Sabab kaula ge keheul ka manehna nungan huyung hayang ngeunahna wungkul. Kaula geus 10 taun ngabakti ka manehna, tapi tara aya pamulang tarimana ari ayeuna kalah nyilakakeun ka kaula. Tah kulantaran kitu lamun eta dua manusia moal dibawa ku Andika, rek dialungkeun ka laut kidul ku kaula. Jawab siluman tegasna keur nerangkeun lalakon manehna. Atuh sakilat ge kaharti ku ading yen siluman anu ayeuna cacarita nu dipuhit ku Aki Jumin. Geus kaharti ku kaula ayeuna mah junggera init. Tong ngaganggu ka kaula jeung Aki Jumin perkara nu tadi jeung anjeun anggap rengse ngan omat ulah kumawani ngaganggu ka urang manusia. Ceuk ading. Lain kaula nu kudu init sabab kaula aya di nagara kaula. Nu kudu init anjeun sabab ieu lain tempat anjeun. Pral geura mulang sarta bawa putri jeung 2 jalma jahat. Barang cacap omongan eta siluman, hiuk aya angin ngagelebug tarik naker. Alam asa ngageter bumi alam asa ingeung nyinining muringi sieunun. Tuluy muntang kana leungeun ading sedengkeun ading teu loba pamolah. Kalah mureleng ka Aki Jumin jeung ruhya bari mapatkeun kalimah-kalimah mati. Kang Ading, tulungan itu aya naon Kang Ading? Cicing nyai teu kudu sieun, moal naon-naon. Jawab ading tetep ayem. Manehna mah teu sieun teu keung aya kajadian kitu sabab ngarasa yakin yen siluman moal ngaganggu deui ka manehna. Memang bener siluman mayang kerama alias Roro Deko karita balik ka alam manehna mulangkeun ading ka alam manusia. Jep kaayaan jempe. Jempling teu kadenge naon-naon malah mah teu karasa aya angin, es tuning aya di jero asa di jero kuburan. Jeung ngadak-ngadak poek teu aya nu katempo. Adi ngarahuh narik napas tuluy istighfar.
Astagfirullahalazim. Ya di mana tuh itu asa beda jeung tadi? Kang Ading, nyana kayu api. Nining kalah kana nyakeun kayu api. Manehna sieun ku kaaya nu poek mongkleng Ading asa diingetan. Nyanya asana mah aya. Mun teu baseuh kitu ge keke urang murungkeun. Cek Ading bari tuluy ngodokan saku, gorehel manggih kayu api jeung dompet bako. Cekes kur hurung berai di dinya caang. Breh katempo aya Aki Jumin jeung Ruhya nu masih keneh ngaringkuk meunang ngaringkus. Breh katempo aya lantera dina batu. Horeng harita teh aya di guha meong. Ading teu loba omong buru-buru nyeungeut lantera, berai caang ayeuna beuki sidik. Yen Ading jeung Nyinining teh aya di guha meong. Sakedapan mah duanana carolohok nitenan ka aya di jero guha, sedengkeun Aki Jumin jeung Ruhya tetep ngarengkol meunang ngaringkus ku areuy. Geuning aya di jero guha ieu teh. Nah guhana mah di mananya? Nu ka tukangna di mananya meni poe kieu? Yah urang balik Kang Ading bisi ngaya oray. Nyinining luak liuk nempuan kaayan di guha. Hatena lelenyapan sieun aya oray atawa langir. Malah mah harita karasa pating sariak panas tiris jeung barau hapeuk. Sigana mah loba lalai badot campur bau lukut. Keke heula nyai ke. Urang kudu nyaho heula kana kaayan di dieu. Jeung di akang can yakin nawaran wayah kumaha ieu teh. Sabab samiang ti lemur teh wanci magrib. Ading tuluy rarat-reret breh nempo cahaya remeng-remeng beulah kenca. Rupana buleud jiga lawang guha. Tu aya cahaya nyai, urang tempo ka ditu geuliu. Tapi kumaha ieu Kang? Nyinining nunjuk ka Aki Jumin jeung Ruhya nu tetep siga tadi jeung jiga nu sare tibra. Keun bae antep lah da meunang ngaringkus. Urang tempo heula ka ditu, sabab urang teh kudu mikiran heula kasalamatan sorangan. Bisi aya di tempat anu hara-haraeun. Yeuh urang ka ditu nyai. Ading keukeuh ngajak nempo kana liang guha. Tuluy duanana laleumpang kalayan ati-ati teu wani gagabah da sieun aya oray atawa langir. Karasa nu ditincak teh batu leueur jekulukut. Beuki lila beuki deukeut kana liang akhirna tepi ka ambeu hawa seger matak jagjag. Nyinining jeung Ading bungaheun pisan. Alhamdulillah geuning geus beurang nyai. Wanci balebat ieu teh. Ceuk Ading bungaheun hatena meni ngemplong. Yuk keluar Kang, abdi mah resep nguping suara manuk nu recet di luar. Wayah kumaha nu sanyana ieu teh nya. Nyinining ngabedo leungeun Ading hayang buru-buru kaluar. Sanggeus aya di luar beuki karasa segerna sarta kadenge suara manuk recet di sarada. Di wetan hibar ku fajar, malah macaang wanci balebat. Yakin aya di alam manusia tapi palebah mana ieu teh nya. Nah jauh atawa henteu ti lembur Cibonteng. Jeung di naon eta nu ngaguru? Sora cai di balungan Kang sidik pali ditutu. Oh nyanya, inget ayeuna mah Akang. Akang teh kamari ini di sisi walungan, tapi ting palebah mana da asa lain di dieu. Ceuk Ading bari rarat-reret. Neges-neges kaayaan di dinya teteh loba lamping nu gurawes. Dilebak kadenge sora cai nu seah di walungan. Kumaha ayeuna Kang Ading? Cicing heula di dieu urang ngadagoan beurang pisan. Engke mun geus poyan urang asup ka guha. Nempo Aki Jumin jeung si Ruhya, sabab yakin nu maok nyai teh maranehanana marentah ka siluman. Sabar we ayeuna mah. Wah naon-naon Aki Jumin Kang, kade bisi kabur. Moal pan aya di guha. Lawang halangan ku urang mun ngalawan, urang kadek we da Akang mau bedog. Jawab Ading bari ngarampa perah bedog tetela aya keneh. Nyanya abdi mah percanten ka Akang. Urang di dieu atuh nya. Ngantosanana. Nyinining diuk dina batu deukeut liang guha. Panon rarat-reret nempuan kaayaan di dinya. Beuki lila beuki caang dang daunan nu baraseuh ku ibun beuki sidik. Komo daun eurih jeung daun kasoma tungtungna ngagarenang ku cai ibun nu pating gurilap kasorot ku sinar nu beureum ti beulah wetan. Para mitra kaum dangu, akhirna berai caang pisan barasat sinar sang surya ngamandian wewengkon eta. Ayeuna jadi robah hurung ngempur matak lucu dang daunan semu beureum kahibaran ku cahaya panon poe isuk nu beureum keneh. Alhamdulillah beurang Kang. Tu tingali gunung-gunung pating puyudun. Disarimut keneh ku halimun. Tetela urang teh aya di pagunungan geuning Kang. Nah, aya di daerah mananya palang siang jauh ti lembur Cibonteng Kang. Sabab abdi mah teu apal kana kaayaan di dieu. Ceuk Nyinining tuluy nangtung. Bari rarat-reret kalebak hayang sidik pisan kana kaayaan di dinya.
Ayeuna mah kanyahoan tangtungan manehna teh anu kusut jeung carelong, beungeut pias jiga mayit buuk kalotor loba lukutan katempona mata kuatir. Tong sieu nyai geus aya di nagara manusia mah babari, pokona mah walungan we urang jieun patokan. Kamari basa ini teh di sisi walungan itu tuh, tangtu moal jauh ngan urang can apa daerah ieu. Yuk, ayeuna urang nempo heula Aki Jumin jeung si Ruhya. Mangga atunya bilih kabur malah kalabur manten. Tuluy duanana arasup deui ka guha, kaambe bau lukut jeung bau haseup tina lantera. Cahaya lantera katempo celak-celak di jero guha. Nyaangan kaayaan di dinya nu masih keneh poek di guha teh jero. Sanggeus tepi ka palebah lantera ading jeung nyinining neges-neges deui kanu duaan. Tetela masih keneh jiga tadi Aki Jumin jeung Ruhya ngarengkol meunang ngaringkus ku areuy. Duanana teh usik-usik ngan yakin can maot. Tetela lain ngimpi da yakin jeung Aki Jumin jeung si Ruhya. Taina kudu kumaha nyai bingung akang teh. Pageuhan we talina Kang ringkus sukuna jeung leungeunna. Beungbeuratan ku batu ngarah teu bisa ka mana-mana, tuluy tinggalkeun. Engke bebeja ka bapa atau ka Pak RT sina dipapagkeun ka dieu. Kitu we Kang. Satuju batu itu mah. Dari kudu ngagandong mah hoream akang teh. Kalayan teu loba catur. Perak ading digawe ngalaareui nu leuwih kuat dipake nalian Aki Jumin jeung Ruhya. Dibantuan ku nyinining ari nu ditalianana kalah nyegrek-kerek siga nu teu boga rarasaan. Akhirna pagawean beres, dua tawanan geus teu bisa walakaya. Ulah loba micenan waktu urang balik nyai. Hayu atuh Kang, keun bae geus kieu mah da moal kalabur sugan. Geus kitu mah bral duanana marulang teu rarat-reret deui ka Aki Jumin jeung si Ruhya. Duanana baralik bari mawa hate nu sugema, geus bebas tina balai. Bari hasil ngaringkus nu jahatna, nyinining geus buleud hatena rek satia satuhu ka ading nu bener-bener bebela ka manehna. Ari ading mah teu kudu ditanya deui, manehna memang geus mikahayang ti baheula. Salila lumampah ading teu eureun-eureunnya betan tatangkalan laleutik sisi jalan. Raramu leuweung dicacar bolangkeun bari ngaliwat. Maksudna sangkan teu hese maluruh engkena mun balik deui ka guha meong. Ari nu disorang jalan satapak, nurugtug mudun rek muru walungan, tapi kawalungan can bisa turun lantaran gawirna gurawes pisan, bisi cilaka jeung tambah sangsara. Kabeneran aya jalan satapak, atuh akhirna mah mapai jalan eta, da moal mata kariwang. Ulah kawalungan nyai bisi nyasab leuwih jauh, sabab akang can apal daerah ieu teh. Mending urang mapai jalan ieu ye. Susuganan berasna kalembur, ceuk ading bari tetep leumpang. Leungeun kenca nuyu nyinining anu teu daek pisah salila montel bae salilana. Nya kitu Kang mending mapai jalan ieu we da geus puguhnya. Akhirna tepi ka jalan nu rada gede. Kaayaan di dinya matak gede harepan nu netelakeun para mitra. Sabab katingali loba kebon jeung pasawahan. Malah mun katempo aya imah jeung saung. Ciciren geus deukeut ka lembur. Puguh nu duaan bungaheun tuluy leumpang beuki gancang barang tepi ka lembur tetela lembur Cijaha. Alhamdulillah geuning Cijaha ieu teh. Untung yeuh urang nepungan heula tua kampung urang laporan ka ngayaan Aki Jumin. Ceuk ading. Abi mah ngiringan we Kang. Tuluy duanana marengkol ka katuhu. Mapai jalan leutik nu berasna ka imah tua kampung. Ading geus nyaho kadinya dati heula kungsi diajak ku Mang Unus. Barang tepi kanu dijugjug tua kampung keur araya ngariung jeung kanca-kancana, malah madrois ge aya di dinya. Harita teh para mitra puguh sararea ngarasa kaget kadatangan ading jeung nyinining nu kalotor jeung carelong. Sabada uruk salam jeung silih bageakeun, pok tua kampung nanya. Yang ading, nama rulih ti mana ieu teh tak geuning meuni kalotor kitu? Ceuk tua kampung semu heran nu sejen caroloho. Kieu patua darak-dak ading ngabejakeun pangalamanana. Ti mimiti narima beja ti Mang Unus ngeunaan kaburna Aki Jumin. Tuluy ditetek taya nu kaliwat nepi ka danget harita. Tua kampung jeung nu araya di dinya meuni pating poloho kaget. Tapi oge ngarasa bungah sabab nyinining geus salamet. Ari Aki Jumin jeung si Ruhya kapanggih panyumputanana. Taina abdi teh bade nyangakeun ka patua kanggo ngaringkus Aki Jumin sareng incuna. Kantun mapageun ka uguh di ditu tuh. Cek ading nutupkeun omonganana panon melong ka tua kampung nu unggut-unggutan. Wagja temen ujang. Syukur lamun kitu mah. Bae katu daguan heula di dieu nya ulah waka kebat ka Cibonteng. Engke dijajabkeun ku Mang sabab Mang geus hayang tepung jeung urang Cibonteng. Bisi lapar mah Mang rek nitah bibina nyangu heula.
mun perlu marani sing tumanina keun luar rusuh-rusuh da ieu mah geus salamet nepi ka lembur. Pokona mangarah jag-jag jeung seger kana awak. Engke lamun Aki Jumin jeung si Ruhya geus kabawa ka dieu kakara balik ka Cibonteng. Tah kitu we nyajangnya. Ceuk tua kampung bangunnya angeun pisan, paromana bear marah mai. Menyuk sumang apa tua abdi mah ngiringan we da leres lungse abdi teh. Kapaksa moal ngiring nyokot Aki Jumin nyangakeun ka patua. Da jalanna mah moal sesah ku abdi tos ditanaan ku tapak pawanya ieu, ku tapak bedog dicacar kitu tah. Nya teu kudu salempang jang mangge geus nyaho ka dinya mah. Sabab memang bener aya guha ngaranna Guha Meong. Ngan aya nu wani ngulampreng ka dinya teh. Sok aya siluman jeung dedemit nu cilimit. Tapi ayeuna malah kumang rek diasupan da moal aya naon-naon. Pae ke daguan di dieu nya. Ceuk tua kampung. Bari tuluy nangtung sup ka tengah imah. Bebeja ka pamajikanana sang kanuduaan disuguhan. Geus kitu mah para mitra marentah ka Madrois jeung kaca kancana. Sangkan siap sadia pikeun newak Aki Jumin jeung si Ruhya. Teu hese sasadiaan teh da memang unggal poe ge teu boleh sayagi. Ngajaga keamanan lembur, nukung si diancam ku Aki Jumin jener diruksak. Atuh kadatangan ku ading teh sarerea ngarasa bunga sabab nu dipikasieun yakin geus katewa. Bring sarerea miang ka Guha Meong, dipingpin ku tua kampung, di jejeran ku Madrois, hapunten para mitra. Di jejeran ku Madrois harita teh sedengkeun ading jeung nyinining mah di aku ku pamajikan tua kampung. Harita teh para mitra disuguhan sagala rupa. Dahar jeung dipernahkeun tempatna sina istirahat. Marah dibere salin sagala rupa para mitra keur nyinining kulantaran katingali. Samping nyinining rangsak harita teh. Malah mah para wargi sadaya nyinining harita teh barang geus mandi dimake salin ku baju jeung samping urut ibu tua kampung teh duanana ngarasa bunga nu taya papadan. Para wargi sadaya kira-kira wanci pecat sawed. Rombongan tua kampung geus tarpi deui ka lembur Cijaha, sakabeh rencana geus dijalankeun kalayan lancar. Sarta Aki Jumin jeung si Ruhya bener-bener katewa kalayan gampang. Pugu urang Cijaha bungaheun kitu di ading jeung nyinining. Madrois ieu tawanan langsung jajabkeun ka kacamatan. Teu kudu sina meuting di dieu wising kalabur deui. Ari kuring rek jajab heula ading jeung nyinining ka Cibonteng. Sakalian rek wadami di ditu tah kitunya masrahkeun prak jalankeun. Cek tua kampung sanggeus reureuh lila. Mangga patua keun abdi. Bereslah dijalankeun. Jawab Madrois bari tuluy ngareret ka Aki Jumin jeung Ruhya. Nu dariuk dina palupuh duanana ngeluk tungkul leungeun diborogod ku areuy liat. Beungeut geuneuk tarang bancunur sakujur awak asa pasiksak urut disiksa ku siluman teh. Aduh patua. Hampun Aki teh ulah dicana ka kacamatan. Hampura Aki teh rumah sasalah jeung goreng hate. Ti ayeuna mah moal sakali-kali deui milampah kitu. Ampun patua ampun. Cek Aki Jumin bari ngalengis manehna sieuneun rek dibawa ka kacamatan. His. Teu bisa Aki sabab sakabeh kajadian nu dibalukarkeun ku lalampahan Aki geus dilaporkeun ka kacamatan. Sarta kuring geus janji ka urang kantor yen usaha satekah polah pikeun nangkep Aki. Tah ayeuna geus laksana kapaksa ayeuna marek dibawa ka kacamatan. Sabab Aki geus nimbulkeun korban jeung karugian nu lain saeutik. Ngaganggu kana keamanan jeung katengtreman urang Cibonteng jeung urang Cijaha. Tah ku kituna wayahna ulah baha. Ku kuring rek dibawa ka kacamatan, sakitu ge untung dihampura keneh. Teu pada ngadek Aki teh, malah kujang ading ge sakadar diringkus teu dibinasa. Padahal Aki teh geus ngariweuhkeun komo lamun inget karona nu opatan mah. Kabeh ayeuna can calageur lantaran tatu tapak bedog parana pisan, ceuk tua kampung bangun keuheul. Dalam untuk inget kana rasa kamanusaan mah hayang nyiksa beak-beakan ka Aki Jumin, atuh Aki Jumin jeung Ruhya teu ngomong deui caricing bari tungkul. Madrois geura giringkeun Aki Jumin jeung si Ruhya ka kacamatan. Ayeuna geus geura bawa ka ditu, bawa mau balad sacukupna. Beres patualah keun kuring tanggung jawab. Harita keneh Madrois ngajak baturna tuluy ngagiringkeun Aki Jumin jeung si Ruhya. Dijajabkeun ka kacamatan sina tanggung jawab kana sakabeh perbuatanana. Taina jang ading jeung nyinining yu urang ka Cibonteng bareng jeung emang ayeuna pisan.
tua kampung ngajak ka ading, "Mangga Patua, atur nuhun kana bantuanana." Teu loba catur deui berat tiluan arinit ka Cibonteng dibarengan ku hate nu bungah, lantaran bebas tina balai jeung bisa newak nu jahatna. Tua kampung geus gregeteun hayang geura tepung jeung mangkurip katut kanca-kancana sono jeung hayang ngabudalkeun sakabeh pangalamanana. Ari di Cibonteng harita jalma-jalma teu daek tentrem lantaran ngeunaan Nyining nu leungit can puguh cekeleunana. Komo indungna ading mah kacida ngarasa melangna lantaran anakna teu aya balik wae. Tapi unggal poe sok aya di imah Bah Jilun. Sabab Bah Jilun ngahaja menta bantuan ti indung ading, hayang dipiara nepi ka jag-jag deui. Mantuan pagawe manehna nu geus aya di dinya. Atuh saja batik kitu ku Pak RT dibere saran sangkan indung ading ulah kapalang ngabelaan ka Bah Jilun nu kungsi ditulungan basa cilaka tea. Dina hiji mangsa Bah Jilun jag-jag deui sarerea ngarasa bunga. Iwa ti indungna ading nu nguluwut bae teh da anakna can aya bejana. Estu lebeng matak hariwang geus lila teu aya datang. Bah Jilun ngarti kana kaayaan indung ading pok manehna nyarita. "Ma, abah teh kacida ngarasa bungahna sarta nganuhunkeun pisan kana jasa-jasa manu sakitu gedena. Tapi abah teh teu bisa ngabantu kana kasusah mah teh. Nu ayeuna keur bingung mikiran jang ading. Keun ulah salempang mun abah geus jag-jag pisan rek diteangan ku abah." Kitu cek Bah Jilun panoneuteub ka indung ading. Nyebutna emak lantaran sok nurutan ading padahal nila. Para mitra sadaya nilik kana umur mah sahanapeun. "Nuhun abah kuring ge bunga ari abah aya niat kitu mah tapi kumaha atuh da geuning si ading teh plengles we teu aya beja-bejana acan. Na ka mana neangan-ana Nyining teh atunya nya neangan Nyining maksud teh." Ma ading tetep hariwang mangkaning anak ngan hiji-hijina ari ayeuna teu puguh nasibna. "Ulah wa ka pondok pangarepan pokona mah. Keun ulah goreng hate poe teuing keur di jalan ayeuna teh. Sabab ading mah najan budak keneh ge loba pangalaman jeung uteukna cerdas deui. Muga-muga sing hasilna kalayan salamet." Bah Jilun muji ka ading da memang kitu sanyana ading wanian jeung pikiranana caang tara babari beak karepan. Barang keur gunem catur kitu kurunyung mangkurip jeung Bi Oon. Ngahaja datang ka imah Bah Jilun rek ngalongok anu gering. Padahal Bah Jilun geus jag-jag geus kuat kacai jeung kuat nempo balong nu aya di pipir imahna. Ngancan kuat digawe berat jiga biasa. "Da geuning mamang ka dieu syukur ulah ngobrol sok caralik mang." Bi Oon jeung mangkurip dariuk dina korsi malah ngariung jeung Bah Jilun katut indungna ading. Pagawe Bah Jilun hideng nyuguhan cai enteh ditambah ku goreng cau nangka. "Kumaha bah geus aya kamajuan jeung naon nu karasa keneh?" Mangkurip mimiti nyarita bari melong ka Bah Jilun. "Nuhun abah kuring teh ngahaja ka dieu rek ngalongok anu teu damang. Bari sakalian rek ngabadamikeun pun anak nah kumaha atunya. Da geuning teu aya wae bejana malah jang ading ge lebeng teu aya raratanana. Tadi teh Pak RT nanyakeun ka rorompok," cek Bi Oon milu nyarita. "Ih, nuhun ada rek ngalongok ka abah mah. Abah teh mau bunga pisan. Keun bae teu kudu salempang da abah ge geus waras ayeuna mah. Ngancan kuat digawe berat, tapi dina urusan Nyining mah jeung jang ading abah ge keur susah ieu teh. Sabab teu bisa mantuan kitu tah. Malah mah bieu ge keur badami jeung mana ading, nyawalakeun perkara nu neangan teh. Nu teu aya datang-datang, nu diteangan lebeng, nu neangan ngampleng. Tapi abah geus nekat, lamun abah geus jag-jag deui marek init neangan deui nu duaan kitu. Tak kitu mangkurip," cek Bah Jilun dari pisan. Ayeuna mah geus teu mikirkeun urusan Nyining anu dipikahayangna, nu dipikirkeun teh kasalamatanana. Nya nuhun atuh ari kitu mah muga-muga we abah sing tereh jag-jag, sarta muga-muga anak kuring jeung yang ading tereh daratang. Cek mangkurip teu pati berag sabab inget bae ka anakna anu ngan leungit jeung leungit bae matak bosen neangan. "Keuna ulah leutik teh mangkurip, sugan aya milik sarerea." Bah Jilun teu weleh mere harepan ngabeberaha teh mangkurip jeung Bi Oon, kitu deui ka indung ading nu pada-pada kaleungitan anak. Para mitra kaum dangu, barang keur jongjon gunem catur kurunyung aya Pak RT nyampeurkeun. Sub katepas jiga nu rusuh malah mah teu kungsi diuk-diuk acan pok nyarita ka sarerea panon rutret kanu ngariung. Mangkurip, abah di bumi mangkurip aya tamu. Yu urang kada itu sarerea karunya nungguan geus sarada lila, kuring dibejaan ku barudak ieu teh.
Nah ya saha Pak RT, mangkurip meni curing hak. Duh kayu urang ka ditu. Da kuring can nepungan ka kara dibejaan ku barudak. Kulantaran kuring nyaho yen mamang ka dieu nya terus we ngabejaan heula ka dieu. Yu anu urang ka dari itu sararea. Cek Pak RT. Titalang kebring sararea muru ka imah mangkurip, komo bioon mah meni teu sirik na lumpat. Lempang na ngareneng jeung indung ading. Ari Bahjilun meni ngahegak sabab awak can pati jagjag. Tapi lempang hayang gancang sedeng Pak RT nuturkeun pang panderina. Barang datang ka imah mangkurip sararea bungah nu taya papadana. Sabab nu disebut-sebut cemah teh para mitra, iwa tua kampung ti lembur Cijaha jeung nyinining katut ading. Puguh menit teu sirikna dirontok ku bioon teh bakat ku bungah kabina-bina. Ading dibagiakeun ku indungna tua kampung ku Pak RT saterusna sararea sasalaman bari silih bagiakeun. Bagja kabina-bina nu dipikamelang teu daratang kalayan salamet. Yu urang ngariung di jero ngarah laluasa, ceuk mangkurip bari tuluy unggah pangheulana dituturkeun ku sararea. Harita teu kagambarkeun kumaha bungah Nabi Oon nu tepung jeung nyinining sarta kabungah ading nu ditepungan jeung indungna. Sararea ngarasa bungah jeung bagja terus ngariung ditepas kalayan tenang. Kubi Oon disuguhan. Wilujeng sumping patua ti Cijaha sim kuring teh ngahaturkeun nuhun kana jasa-jasana nu parantos ngabantu milarian pun anak, ceuk mangkurip. Bari neuteup ka tua kampung. Nyangka nama dibantu ku tua kampung. Sumuhun abah ge ngahaturkeun nuhun pupireuheun abah teu nulungan da geuning kalaka cilaka. Ragrag dina gawir abah je buku. Alah, nuhun batua. Bahjilun milungan nuhunkeun sangkaan nama sarua jeung mangkurip. Buru-buru tua kampung nemalan ngajelaskeun perkara eta. Punten mangkurip kitu deui ka abah sareng kasadayananya. Eta kasauran teh tibalik dan usaleresna mah sim kuring teh nganuhunkeun kasadayana. Margi kuring asa bebas tina Bang Baluh da puguh diancam ku Aki Jumin. Yen lemur bakal diruksak, tapi ayeuna Aki Jumin parantos katewak ku jasana Jang Ading jeung Nyinining. Tak kulantaran kitu pangna kuring dongkap ka dieu teh kahiji sejang ngajajabkeun bari ngiring bingah. Kaduana sejang haturkeun nuhun ka sadayana. Tak kitu saleresna mah ceuk tua kampung dari pisan. Mangkurip jeung Bahjilun katut Pak RT kabeh ge kerung teu ngartieun pok Pak RT miheulaananya. Nah kumaha lalakonna itu saleresna ieu teh? Kuring mah teu ngartos ieu teh. Kieu ai dadak-dak tua kampung ngabejakeun lalakonna. Ti mimiti kabur Aki Jumin teh tug nepi ka danget harita. Jadi kitunya. Kahartos satu hari kitu manuhun ka sadayana. Tayina mang rek nanya ka Jang Ading na kumaha lalakon teh ujang pangna bisa tepung jeung Aki Jumin teh. Ceuk mangkurip bari ngareret ka Ading. Nu diuk teh jauh jeung Nyinining kawas nu embung papisah. Nya Ding kumaha lalakonna euy? Alus milik maneh mah euy. Bahjilun bari ngareret ka Ading panonna Marahmai. Paroman Marahmai teu jiga biasana. Kalaresan eta mang aya milik abdi, ceuk Ading. Ulah wakaseuri Ding bejakeun lalakonna kabeh euy. Bahjilun nempas. Kieu bah. Teu asa-asa deui derek-dek Ading nyaritakeun lalakonna ti mimiti idit neangan Nyinining. Tug nepi ka danget harita, sarerea colohok da geuning Aki Antri keneh nu gede jasana. Najan teu langsung ku sorangan tetep boga jasa gede ngabantu ka Ading ku elmu nu hese ngitung ajena. Tak kitu lalakonna teh, janten malah mah calana pangsi jeung baju kampret katut iketna ge kabeh ge nu Aki Antri teh. Sigana mah aya hasiatna atawa aya jimatan meureun. Kitu tah ceuk Ading. Nyarita teu waleh seuri nanakeun nu gumira. Campur banyol ger sarerea seuri bungah nu taya papadana. Alhamdulillah. Aki Adri keneh nu ngalalakon teh beuningnya. Ceuk Bahjilun manehna teu sirik ayeuna mah ka Ading teh. Sabenerna mah amanehna milu bunga. Nuhun atuh Jang Ading ayeuna mah geus we teu kudu nyaritakeun lalakon eta da geus kaharti sarta kanyawan ku sarerea. Yu ayeuna mah urang suka bunga sarta ulah poho teang Aki Antri sina ka dieu. Urang perlu nganuhunkeun ka anjeunna mangkurip mung sasawala ngeunaan lalakon anakna. Keur kitu diburuan aya nu lempang tetela Aki Antri memeh di teang geus datang. Kawas nu geus weruh kana naon-naon nu kajadian, puguh we sarerea bunga ngalieu kanu kakara datang bari Marahmai. Punten kulan, cenah sanggeus aya hareupeun imah. Ku sarerea dijawab meuni bareng sarta diaku sina ka jero. Sup Aki Antri katepas gek calik deukeut Pak RT, tuluy sarerea cungcong marunjungan bari mangut.
Nuhun ye teh meni rempeng kieu haneuteun kieu mah geuning. Muhun ki kaleresan nuju seueur tamu ieu teh atuh teu hilap abdi ge nganuhunkeun ka Aki nu enggal sumping ka dieu. Ari sakawitna bade diulem ka dieu supados ngariung, ceuk Mang Kurip bari marah mai. Alah. Nah, aya naon radowas teuing, aya naon ujang? Bade nemongkeun ka bunga we abdi teh ki margi sagala rupi jasa-jasa Aki parantos katampi sareng karaos ku abdi. Sadayana kitu tah. Taina pun anak parantos salamet triung mumpulung sareng sadayana. Ieu teh jasa-jasa Aki tah kumargi kitu abdi teh ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Yang Kurip masuk ka leuwih. Lain kabeh jasa Aki tapi jasa sarerea. Mun geus katarima mah jeung karasa ulah nganuhunkeun ka Aki muji syukur mah ka Allah nu Maha Welas jeung Maha Asih. Ngucap syukur alhamdulillah dibarengan ku hate nu ikhlas. Ta eta nu utama mah ujang. Saur Aki Andri bari imut. Sora neuteup kanu ngariung dipapai hiji-hiji. Kabeh ungut-ungutan tanani ngarti sarta ampir bareng ngucap syukur alhamdulillah nganuhunkeun ka kersana Allah nu Maha Murah tur Maha Welas Asih. Saterusna sarerea ngobrol ngabudalkeun ka bunga hate nyinining pada nangap lalakona kitu deui ading. Didinya silih tembrakeun pangalaman silih tanya lalampahan. Atuh meni rame ngobrol teh kajaba katambahan ku tatanggana nu jujo nungtu tanda ratang ngabegeakeun ka nyinining mung hanjakal waktosna ka Bujeng Seep para mitra.